Iding ketujuh bulan kekosan bantun tilampi seperti masa sabulan kawitan Bapak Wakil Sarip Jatiluhur Pak Wakil Sarip Jatiluhur anu bager mantosan salira supi kalung liar Jatiluhur Purwakarta kuntiris peranjang beti ngaluhura di korangan abang titik tulis diri coba di sorang Bapak Haji Aben Jatiluhur bareng setra pelangi sulama udah tuh datang sulama udah tuh datang Sari bawa ikhlas bibilasa lain Ahasa udah jesu daun nawi aja tawara jadi tawara Ahasan pasar loji wilujeng sumpingna kere asana pasar roji tong kere tong kere tong setengah kebangir mawan mun layu milih kasade sopa Abah Otoy mah Abah Otoy Jatiluhur anu bagus mun sabara bari istiar Bapak Haji Aben nya tengah tu pagi kebajaan sareret mata kapelet saliwa jantung Pak Otoy Jatiluhur dina ati sanobaris balaksa kaparintangan babaleng bang alus nangang kere Pak Otoy deui bayar deui hariri Haji Aben nu mawa nyari kalura iding deui aturan kalura iding anu mana satangka Haji Aben Bang era mawa Apa Otoy Apa Otoy barai deui Bos Oji Bandar Ikan Apa Otoy deui loba panika loba susah loba kagadangan karena perang sabar maju para tempur
bertugas di desa istirahat los ke kota pajak bendei mamayu kana hiburan sarere mata kapelet saliwat bah otoy anu bager Kobuat. bah otoy Pak Haji Aben deui Aya Bapak Jabe. apal urang iding aturan deui Bapak Haji Aben nya. Cicarowo. Bapak Lurah Kapayun. ku coba melempar pisang Lempar pisang. pisang ku lempar mangga ku dapet Ahasan Pasar Loji uli jeung Suti. asang pasar loji Oh. aturan sayang deui anu mau disayang deui ku coba melempar pisang ku lempar mangga ku dapet ku coba melempar bujang aturan deui zaman edan wong tua rabi berawang Haji Aben deui bos oji deui pawakil sarip aduh enak iki piye wong tua rabi berawang rawane nangis wae aduh enak Aduh enak ku coba melempar pisang Pana Dede. Haji Aben deui maka ku dapet ku coba melamar gadis Bos Oji kaparai Bos gadis Oji. temal maka ku dapet zaman edan Abah Otoy. wong tua Bandarika. rabi berawang Tong alang-alang. pawakil sarip Aya. apal ora iding deui Au. apal ora iding Ayo. dibayar ulang waktu tamasa kebinaria Alang-alang. pulang berbadan dua mesti tanpa restu orang tua Bos Oji. aku rela abang bawa pulang gak terasa sudah setahun Bos Oji. si Amang mulai balaga pikun Parayun. Nya Anu Bapak Wakil mana? Sarip. Jatiluhur. bos oji deui Pareng sayang Bapak Haji Aben. bos oji Aya. disayang deui Abah Otoy kaparayan Abah Otoy. lai panggil dia si jablay La. apa jarang pulang istri jarang dibelai lai panggil dia si jablay abang jarang pulang Bapak Lurah Iding. istri jarang dibelai waktu tamasa kebinaria Hasan Pasar Loji. pulang terbadan dua Alang-alang. mesti tanpa restu Iya. orang tua bos oji dibayar ulang gak terasa sudah setahun Setahun. si abang mulai pikun pawakil sarip dibayar deui apa wakil sarip jatiluhur lai panggil dia si jablay Bapak Haji abang Aben. jarang pulang Pak Haji Aben. jarang Supansi. dibelai lai Pak Haji Aben deui Pak Haji Aben mama aturan sayang
rupana gelis rada lumayan Baja Ben disayang deui Baja Ben deui anu mana gelis Aya nu hideung santen rangkuta maneh ka parayot saban poe